iya mah aya gajina ari aing anu diharap dia ieu usaha geus teu bisa ngalopokeun nu memperhatikeun iya mah senang-senang cik pake atuh hati nurani teh bawa namun bisa ingkah tina hukum ayana Gusti mah moal maneh teh rek modal kabeh ge kurang rek modal didinya aya pertanggungjawaban bener teu iya kujang jadi diri sunah kuna tau kujang jadi diri sunah